A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan da'iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Para sepuh, ibu jamaah sadaya, menunggu surat Al-Kautsar usinangan 3 ayat. Inna a'tayna disebut nanti urang mah tiba heula rekolot berpura kata we no enteng salat malam kerusuh maca inna a'tayna we 3 ayat. Pangpolokna di antara surat An-Nusanis lamun dina Quran mah usina berarti surat ke-108. Ieu surat Al-Kautsar teh mangrupa surat wahyu ti Allah anu dilungsurkeun ka Kangjeng Rasul anu kagolong kana surat Makkiyah. Sakali deui aya Makkiyah aya Madaniyah. Ari Madaniyah mah nyaeta sabada hijrah wahyu nate. Ari Makkiyah mah nalika Kangjeng Rasul sadaacan hijrah tegasna masih keneh dakwahna berjuang negakeun syariat Islamna masih di Makkah. Setiap surat anu eusina anu lungsur di Mekah tegasna kagolong surat Makkiyah pasti eusina teh tentang ibadah jeung kataatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kakurung surat ieu ngan 3 ayat tapi eusina maknana anu kacida legana kacida mewahna urung ku urang oge moal kateuleman eusina. Ieu ayat teh, ieu surat teh maos aja ku abdi teh urang canak we surat-surat nu parondo sanajan tiba heula keur ora nepi ka ayeuna ge tong boro ibu-ibu anu ahli pangaosan barudak ge ngaji keur leutik anu arayeuna can misaeun maca Quran tapi maca inna a'tayna barisan. Minggu kamari meureun idajah pasti arapaleun barudak komo ibu-ibu meureun. Bari naon atuh sina sapintas urang ngadongengkeun ku abdi. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makkiyah. Ieu teh salah sawios katerangan asbab nuzulna lungsurna ayat ieu teh nalika kauninya ibu diantawis 7 putra Kangjeng Rasul. 3 anu pameget, 4 anu istri. Utami nu pameget teh ngantunkeun keur aranon. Nah, baheula 7 putra Nabi teh saha wae nya teh? Hiji Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim. Aya putra ti Siti Khadijah anu nalika Kangjeng Rasul teh acan gelar nabi namanya Yuswa taun ieu murang kali nganturkeun. Dugi ka ibu sadayana anu ngewaeun ka Islam anu tersebut ka Muhammad mawa syariat ngaran agama nalika aya hibar aya wartos putrana junjunan tegasna putrana Kangjeng Nabi ngarantunkeun nuju aranom pada ngalaledek mubuas dabongan mawas anyar jeung bahasa urang. Nah kitu teh apa nalika hiji bener nalika hiji jelma atapi urang lincah dina jalan hade dina jalan benar tah anu teu sakedik nu resepkeun jeung loba nu ngewaeun ge
tah nalika dinu ngewaeun mah tujuanna teh sok nalungtik ari hartina nalungtik teh sok merhatikeun naon kasalahan atan api kakurangan di urang. Ieu teh teu ngujeng hingga ka urang mah nya dengan sok aya bahasa keur dina hiji keur bener teh keur husuk teh cicing nu bener naon we gogodana teh nu ngajak mah nu ngomongkeun teh aneh da kitu Kangjeng Rasul ge kitu. Nalika gakeun syariat agama di Mekah keur genting-gentingna Bani Quraisy teh ngarewaeuna teh bea kadae dikersakeun para putra Kangjeng Rasul teh ngarantunkeun dugi ka panglekan panghinaan teu moal aya turunan ieu Muhammad teh. Dabongan mawa syariat mawa ajaran anu beda ti kolot urang baheula kitu bahasa enteng nama. Dihina diledekeskan tena dugi ka morangkat anu arali teu ngarantukeun ku santunkeun para putrana dugi ka diledek ku umat ku bangsa Quraisy anu ngewaeun ka Kangjeng Rasul usul we aya minangka negaskeun ieu teh inna a'tainakal kausar inna saestuna kami anu agung a'taina geus mikeun ngalungsurkeun ngaanugrahkeun ka anjeun hei Muhammad mangrupa-rupa kanikmatan kal kausar lamun di surga mah ke aya talaga kausar teh nalika eutna urang dapinu caina gepinu ku karidoan Allah saumur umur mah aya hanaan ku bakat naon diawur ku ridho diawur ku rahmat diawur ku nikmat Allah. Datang punya hingga di ditu di alam dunia ge saha jalma urang lamun tuangeun lamun angoan raksukan lamun tempat lamun nu dituang ku urang nu diango ku urang jeung nu ditempatan ku urang diboboan ku urang waktu anu aya di urang dianggo ku urang sadayana aya dina jero nikmat Allah aya dina jero anugerah Allah moal dugi ka hanaan moal dugi ka lapar nu moal dugi ka gulinggasaan dina mana dina hate urang. Inna a'tainakal kausar saestuna kami nu agung saur Allah geus mikeun geus ngalungsurkeun ka anjeun Muhammad rupa-rupa nikmat bahkan diheungjung boa dugi ka aya ningannya urang kali nu harali taya kali bahasa kolot mah nya ngantunkeun keur orok ngarantunkeun tong hariwang dangke mapak indung bapa urang indung bapana mapak dina pantok sawarga teh tapaul kana ieu marangka nuju aralit ngarantunkeun tong hariwang da ieu teh dianugerahkeun nikmat ti Allah Subhanahu wa taala ake barokah kana inna a'tainaka nalika ditamplokeun nikmat ti Allah ka anjeun Muhammad ayat nu kadua fasalli li rabbika wanhar fasalli mangka anjeun sumujud gepruk salat anjeun li rabbika ka pangeran anjeun wanhar wanhar teh jeung kurban anjeun naon kurban anjeun teh hartina mere maksud ka urang sadayana kurung ka urang sadayana dina nalika urang nampi tobat nampi nikmati Allah nampi kasih nugrahan nikmati Allah Subhanahu wa taala kade kudu disusul tepus kunaon di antarana sholli li rabbika sumujud doa sumujud salat digambarkeun salat digambarkeun taat digambarkeun kataatan urang ka pangeran urang tegasna nalika nampi rumaos sendiri nikmat ti Allah kalimat syukur eusina teh syukur saha nu syukur nu disebut syukur enteng teh nyaeta nalika urang narima nikmat jagjag nikmat sehat nikmat anugerah ti Allah Subhanahu wa taala gancang weh disusul tepus ku salat gancang weh disusul tepus ku kataatan eta teh syukur lain disusul tepus ku tumpeng
numpang syukuran atuh numpang lain. Tapi lamun urang nikmati Allah nalika kabungan kanikmatan katenangan anu katarima ku hate ngeunahna dina hate disusul ku kataatan urang ka Allah eta syukur teh. Da buktina gorehelna siga kitu. Ayat ieu teh ayat ngabejaan ngelingan disebut syukur teh araran teh kudu kitu. Dina nalika meunang kanikmatan ti Allah tuturkeun kunaon ku taat urang ka Allah, tuturkeun kunaon ku ibadah urang ka Allah. Matak 2-3 ayat ibarat eta fasolli hiji. Ai fasolli didinya salat didinya ibadah didinya hubunganna ubudiyah langsung mahdoh ka Allah Subhanahu wa taala. Tetap can tamat atau pican parat tidinya naon aya kalimah nu kadua wanhar. Naon wanhar teh kurban mencit. Ya sok dipake ayat teh dina Dzulhijjah kamari dina rayakeun. Sok diarang teh tuduhna teh ka dinya ngan bisa dihatikeun deui ku urang. Naon berkurban teh ngaluarkeun anu aya dina diri urang, ngaluarkeun titipan Allah. Titipan Allah mana bisa mangrupa harta, bisa mangrupa harta banda di urang. Kaluarkeun kurbankeun buktosna di antawisa sataun sakali aya kurban teh wanhar. Ai wanhar teh di dieu teh nahar teh jadi naon? Puseurna tikoro paragi tempat mencitna jelma anu teh mencitna sato nalika dipencit wan nahat na tengah poe nalika moncorok panon poe asal nama ngan bisa ditarjamahkeun aya di mana jang urang sadayana nalika Allah namplokeun nikmat ka urang dina kahirupan urang sadayana diberi tenang ku Allah, diberi jagjag ku Allah, diberi cukup rizki ti Allah Subhanahu wa taala, urang disebut syukur gancang sumujud sholli teh hubungan ka Allah Subhanahu wa taala boga rizki anu leuwih gancang kurbankeun naon korban sedekah jariyah teu boga harta banda nyaeta buktosna tanaga teboga tanaga aya ilmu model urang geus kolot kieu marukan lain kurban kitu urang nyongcaikeun waktu pikeun taat ka Allah hadir di majelis taklim teh ulah dianggap tepi raibi aja sadaya waktu nu bahkan teu sakedik Pak anu teu bisa ngan nyongcaikeun waktu pikeun hadir di majelis taklim. Tesakedik dulu urang baraya urang tetangga urang nu teu bisa nyempetkeun waktu pikeun hadir di pangaosan. Sababna da loba targetna, loba tujuanna, loba nu bakal disangharepanana. Aduh, mun lain teu hayang da ieu kagok sanes teu hoyong hadir da itu pameng, da sanes teu hoyong da ieu ngasuh dan lain sebagainya. Ieu teh urang teh ibi sanes kariweuh teh sanes kanten kariweuh karepot urang sadayana aya gaduh masing-masing tah sempetkeun waktu pikeun nyuprih ilmu hadir di majelis taklim sanajan cantang tu kaharti nu diomongkeun ku abdi ayeuna teh sanajan cantang tu kapaham bisa jadi beres di dieu ge poho deui teu masalah nu penting urang mere waktu ngaluangkeun waktu sajam atau nepi 2 jam dari 50 sajam rata-rata hadir di majelis ilmu pikeun ngupingkeun pikeun diajar pikeun tolak urusan bisa jeung teu lain urusan urang nu penting sajam ayeuna lambai urang balem cepil urang ngupingkeun tuh da bisa jadi lamun wayah kieu lain poe minggu balik teu hadir di pangajian mun wayah kieu teh keur ngadangong di teras tetangga beung nyaritakeun batur bisa jadi tah ayeuna mah lapur panan eureun ngomongkeun batur teh da bibir balem cepil dipake ngupingkeun kana pangaosan dalam teu hadir di pangajian mah ceuli bisa jadi direping-reping pikeun ngupingkeun kaeban anu aya kajadian di batu pikeun naon aya bahan caritakeun kanulian tuh jadi penyakit ngan sakedik ageungna lamun hadir di pangaosan hadir ngaluangkeun waktu urang
cangkel kacidanya na tuluh heueuh buku komo lamun ti isukna tadi itu barang damel ripuh jeung sagala rupa tapi ngurbankeun ngaluarkeun waktu salah sahijina eta kurbanna urang tahu anjeun bapadang mau gaduh rezekina nu langkung rezeki teh sanes artos ibu rezeki teh da artos harta duit harta teh cantang tuh jadi rezeki urang rezeki ge cantang tuh artos urang kieu bahasana teh duit teh cantang tuh disebut rezeki ge can dan cantang tuh disebut duit sabab naon bisa jadi duit ngadatangkeun katampi artos katampi ku ibu dan cantang tuh jadi rezeki naon da rezeki mah anu lungsur dipasikeun ku Allah anu mere manfaat jang urang itu manfaat ieu oge da dianggo sadidinten ku urang tah rezeki mah datangna sajaba mere manfaat datangna ge tinu perkara anu suci deui anu bersih sesuai jeung luyeuh jeung syariat adalah rezeki itu tadi jadi imutanan jang urang kamu lamun hariwang lamun dituturkeun rezeki mati mana we datangna justru datangna ti Allah ngan wasilahna meureun rupa-rupa cara da urang mah sok kitu fasholli salat anjeun sumujud anjeun taat anjeun laksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala ku anjeun Dirabika ka pangeran sagala rupa nu diibadahan ku anjeun tegesning Allah Subhanahu wa taala sakedengan tidinya sok kurbankeun sok kaluarkeun sok gerakeun anu aya patulapat talina jeung hubungan jeung lingkungan urang jeung papada manusia di lingkungan urang kurban teh Inna ayat nu katilu inna syani'aka huwal abtar saestuna sanyatana golongan jalma-jalma nu ngarewaeun nu nyacadna maka pegat tina rahmat Allah nyacad kumaha ewaeun kumaha ka anjeun Muhammad saur Allah saestuna anu tadi kusim kuring dicarioskeun sadayana ge pada nyacad pada ngaledeh pada ngagenggeurkeun ka Muhammad teh nyebutkeun bakal da bohongan mawa ajaran nu lain-lain nepi ka anakna ge marawat parae dan gobrag we lahir Siti Fatimah dugi ka lungsuran palaputrana di antawisna Sayyidina Hasan wal Husain tidinya kanikmatan Allah dilungsurkeun ka Muhammad anu kacida ageuna kacida mewahna naon tujuanna pikeun jadi enteung jang urang sadayana sumujudna teu ngarobah teu ngahalangan jeung teu ngahambat sumujudna Muhammad ka pangeranana urang ge nya kitu deui teu ngahalangan pangledekan pangujian ujianana panghalangna pikeun urang sadayana samistina duyuk da lain urang wungkul nu dibere gogoda kitu teh ti baheula ge bahkan ti Rasul mula ge geus kitu gogodana teh lain wungkul ka umatna bahkan langkung abot anu tumiba ka junan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina nalika negakeun syariatna tapi dibimbing ku Allah. Namun dibimbing ku Allah kumangrupa lungsur wahyu, lungsur ayat-ayat pikeun nanangkeun, pikeun nuduhkeun jeung pikeun mere muatan kaimanan jungjunan. Lamun cek ibu teh atuh eta mah daraos nabi mah da dibimbing ku Allah, jeung urang umatna dibimbing ku mah geus puguh panggorehelna Kangjeng Rasul mah perjuangan nu kacida hebatna salungsuranna lain wahyu-wahyu anu dilungsurkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad urang ge kitu nalika naon rupa perkara nu bakal kaalaman naon rupa perkara gogoda anu ngahalangan kahirupan urang pikeun taatna ka Allah nalika datang gogodana da geus nyampak ayat-ayat anu bakal ngabimbing urang teh da geus aya pituduh nu bakal teu boleh nganteur pikeun nguatan iman urang teh kan urang mah we sok hare-hare
Teu nanti tersesah pituduh nama dina Quran ngolek teh geus pabalatak geus jampak naon rupana geus kaalaman bakal kaalaman jeung keur kaalaman ku urang nalika urang yang hareupan rupa perkara nu jadi gogoda aya pituduh. Oh nyanyeta ieu medang geus tarapan geus kurang teu karti kana ayat Qur'anna ge di mana panoba zaman kiwari pewarisna Kangjeng Rasul nyaeta di antarana teh naon ngawujuding makhluk-makhluk zaman kiwari nah para ulama ahli ilmu anu dititipkeun ku Allah kawujuding jalma-jalma samasa urang anu di langkungan naon ilmu pangaweruh ilmu agamana anu dipake sanderan atanapi sandaran dipake guru ku urang sadayana anu eta ngabimbing. Oh jadi susut jadi keung atuh lamun urang mah hayang meunang pituduh aya pituduh hayang meunang anugerah jeung mereka tantaman pituduhna teu dilakonan jeung nu ahli ilmuna ge ti dideuketan rajen teh dideuketan teh lamun urang aya perlu aya pangabutuh karena dideuketan torek nitah karena dideuketan tempo pangabutuh mah urang teu perlu jeung tempo rong heap ngalengkah teu geus gegebegan jeung sagala rupa. Ta fasalli li rabbika wanhar salila weh tiasa disimpulkeun ku urang ece ibi sadaya. Naon sih hirup urang naon urang sagala rupa ge teu weleh teu lepas tina nikmat jeung anugerah Allah. Usik malikna diri urang berang jeung beuting teu weleh anu dirandapan jeung diteleuman teh sadayana anugerah jeung nikmat ti Allah. Ceuk abdi ge sering sakumaha susahna hirup tapi dibere hiji waktu bakal datang naon solusi atanapi jalan kaluarna aya jalan pikeun ngamereskeunana teu weleh we urang ge dibere. Bahkan saking tonggo jeung hingga urusan masalah atanapi kariweuh nu keur disanghareupan dalah jag-jagna urang ge eta teh nikmati Allah sehatna urang ge nikmati Allah sehatna jag-jagna bahkan paninggal dina soca urang pandang dina cepil urang ge eta sadayana nikmat ti Allah teu tiasa diseratkeun teu bisa dituliskeun dieces jentrekeun ku urang sadayana tegasna diitung ku bakat kebek ageungna seueurna nikmat ti Allah anu ku urang katampi nu ku urang katarima nu ku urang karasakeun supaya urang lebet kana golongan jalma anu syukur ceuk Allah dina ayat ieu kade kudu susul tepus nalika urang meunang nikmat teh nalika urang ngarumasakeun diri pinuh kanikmatan ti Allah nah fasalli salat anjeun tegasna taat anjeun ka Allah sumujud anjeun ibadah anjeun ka Allah hubungan mahdoh langsung ka Allah antara makhluk jeung khaliqna urang jeung pangeran urang sadayana sakedengeun tidinya kade ulah poho lain wungkul mahdoh wungkul ta salat wungkul saum wungkul atana dzikir atau maca Quran wungkul langsung we hubunganna jeung Allah teu paduli jeung lingkungan dina ayat eta teu merdulikeun kakurangan batur teu merlugikeun batur aya kasusah urang ge hare-hare tafasolli kaduana li rabbika kaduana wanhar jeung korban diri berarti nuduhkeun Allah lain nungkul ka kami anjeun taat teh teu cukup anjeun taat ka kami ukur wiridan teu cukup anjeun salat ukur salatna ngadoa di sumujudna di masjidna atau di bumina masing-masing ungked-ungkedan teu cukup salagi urang masih keneh teu nyieun kahadean jeung sasama can cukup berarti ngadorongna lain ungkul syukuran teh sumujudna buntukna tina doa unggul tina salat unggul tina ibadah-ibadah anu sanesna tegasna ka Allah can cukup anjeun kasebut syukur lamun wanhar henteu berkurban henteu jeung naon henteu silih tulungan tak enteng nama nu deetna sok rajeun di urang nu disebut syukuran teh sok naon deui numpang teh mah seueur nu dikaluarkeun berkurban ngaluarkeun biaya teu sakedik cenah kudu kurban teh
nyorot khusyuk mah karena kurban Idul Adha teh ya ngan ieu mah jadi hartieun jang urang. Ku Allah disebut syukur teh ece, lamun urang disebut syukuran enteng nama lain ku hajat badag syukuran diundang kaditu kadieu dulur jeung tatangga jeung baraya eta mah kali-kali nu beurang jeung penting karasa nikmati Allah we urang pake syukur ku urang naon ku sholli ku salat urang ku doa urang ku ngaos Quran urang ku hadir di majelis ilmu ku ngalaksanakeun parentah Allah eta bagian tina syukur sampurnakeun weh ku nu kadua naon jeung papada jalma jeung lingkungan urang akur jeung lingkungan urang silih tulunganon rupahan aya di urang meureun mampuhna urang bantu ku tanaga ku harta teu boga ku harta ku tanaga teu boga ku tanaga meureun ku emutan ilmu pangaweruh atawa ku pangalaman hese teh ngabantuan kitu tanaga geus hengker harta da urang geus loba pamere anak atawa incu tanaga geus hengker aya kuda geus kolot ilmu da karek ngaji sote karek ayeuna we geus kakolotnakeun daek hadir di pangajian teh da ti baheula mah da naon teh bontongor ream ka pangajian teh barang ngageugeureukeun ka tetangga kaunit ngaji teh karek ayeuna we daek ngaji teh bari ilmu teh can boga atuh naon nu dikurbankeun puncakna dia naon doakeun ulur urang doakeun tetangga urang doakeun tegasna silih doakeun naon eta teh ngadorong urang nyieun hade jeung sasama ngadorong urang nyieun kataatan pengorbanan diri urang hakikat nama ka Allah wasilah atanapi sabab nama di antara nu mampu ku urang dilakukan ku doana tah eta bagian tina syukur urang sadayana. Nah, terakhirna mahiwal ayat nu katilu innasyani akahwal abtar nalika nu cecep ka Kangjeng Nabi nalika nu ngewaleun ka Kangjeng Nabi nalika anu ngaledek ngahina ka Kangjeng Rasul putus pegat rahmat Allah eta baheula dikaidan deui ai bimakna zaman kiwari keun bae nu ngewaleun ka urang dumeh urang jadi getol ka pangajian ulah dibalas ku si dicaritakeun keun bae urang dumeh jadi hade enama jadi rapi lengkah urang teh jadi jeung batur teh urang teh diajar akur aya we nu ngewaleun teh aya nu geuleuheun ka urang teh aya nu keheuleuun aya nu ngomongkeun urang teh keun bae sanis kara eta anu dilakonan ku araranjeunna henteu janten mata kurangan kataatan diri urang bahkan bisa jadi golongan jalma-jalma nu ngewaleun teh jalma-jalma sok ngomongkeun teh eta teh sanyatana bakal pegat rahmat ti Allah model ngewana Arab Quraisy kasaha ka Kangjeng Rasul semakin dipika ngewa semakin nanjeur junjunan Kangjeng Rasul semakin kuat imanna dilawanan ku kanyaah didawanan ku doa urang ge bisa kitu kuduna mah semakin diomongkeun semakin dipika geuleuh semakin urang mineng dipika ngewa bahkan jadi larab rumah pedah urang jadi getol ngaji pedah urang jadi getol ka pangaosan kaditu biasa rata jadi ini beuki loba nu nyaritakeun tetep tigin kuat urang ngalaksanakeunana nanjeur beuki nanjeur iman urang beuki kanal urang beuki weh wadah katenangan hirup urang bakal kuat nu aya dina hate urang sabalikna mah golongan jalma-jalma nu kitu numutkeun dina surat Al-Kautsar eta nyata nama pegat rahmatna tong dilawanan ku goreng lawanan di ku goreng coy nu eta masih anu ngomongkeun ka ece teh ni beang rengkang wah keun bae geus mahena soleh batan si anu sarua keneh we ngomongkeunana keun bae pada teu puas saya tengah males teh nya teu puas di tengeuna kitunya tah keun bae we da ilahar eta mah geus kodratullah ti ditu na urang teh nya hayang we males kagorengan ku goreng deui tah ai Allah ai Rasul mah nyontoana langkung teh kitu samis kaya urang heuh beuperieun urang malas ku kahandean nalika batur aya nu goreng bari nalika batur aya nu ngaawonkeun ka urang teu bisa males ku kasaean atuh diajar we urang ge ulah nyieun kagorengan ka batur kitu nya amin ya Allah ya rabbal alamin
mudah-mudahan anu dongikeun dina inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika inna sadi akarual abda. Samesa nyatana kami nu agung saur Allah ngalungsurkeun namplokeun ribuan nyata-nyata nikmat ti kami pikeun anjeun Muhammad lain mungkul ukur di dunia bahkan disadiakeun mangrupak al kausar talaga anu di milamana diinumkeun ka urang diinumkeun ka manusia moal hanaang saumur tegas nama harti nama nalika ngarasakeun nikmat ti Allah bari dibarengan ku ridona Allah subhanahu wa taala dek aya dina kaayaan naon wae urang teu waleh tenang tentrem jicing dina kabengharan tenang tentrem dina kamiskinan ge urang malalatrosa tenang tentrem dinu jag-jag tenang tentrem sehat tenang tentrem bahkan teu sakedik nu teu damang ge ari dina ridona Allah mah tenang we tentrem contona Nabi Ayub oge pan saumur-umur sejeneng teu damang da dibere nikmat ti Allah tenang-tenang tentrem tah akibatna eta teh dibere nikmat dibarengan ku ridho Allah. Urang oge artinya ceuk abdi mudah-mudahan we sing dibere nikmat ti Allah teh dibarengan ku ridona Allah bari disusul tepus ku urang fasolli li rabbika wanhar. Sumujud taat ka Allah, salat urang, taat urang, ibadah urang, laksanakeun perintah urang, perintah Allah ku urang laksanakeun satiasana samampuna dibarengan ku berkorban teh kaluarkeun aya pikeun manfaat hirup kumpuh jeung sasama gaduh harta ku hartana sabagian hartana gaduh tanaga sabagian tanagana gaduh ilmu ketrukeun ku ilmuna ku wawasan pangalamana teu boga nu tilu rupa eta tamplokeun kudu urang sadayana nu dipahing ku urang inna syani akawal abtar saestuna golongan jalma-jalma nu mikangewa nu micecep ka jalma-jalma ka anjeun Muhammad mun jaman kiwaring ka jalma-jalma kanu daek ngaji ka jalma-jalma kanu daek ibadah ngewaeun kana jalma anu siga nu sok soleh sok suci cenah urang menyebutna teh keun bae paur hariwa naon sabab golongan jalma nu nyacat eta tegesna anu pegat tina rahmat Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana disingkatkeun tina sifat nyacat kana kasayang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim